Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dinten ieu urang tiasa penak deui di pangajaran basa Sunda. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita sudah menginjak di pengajaran 2 ya. Ayeuna urang diajar di pengajaran 2. Ayeuna pek hideup sadayana siapkan buku paket basa Sundana. Dibuka halaman 22-nya. Sekarang kalian siapkan dulu buku paket basa Sundanya. Dibuka halaman 22. Dinten ieu urang diajar ngaregepkeun carita nu aya di halaman 22 nepi ka 20 genep. Sekarang kita akan belajar menyimak cerita yang ada di halaman 22 sampai 26. Kangge terjemahanana aya di halaman 23, 25, jeung 27. Untuk terjemahan bahasa Indonesianya ada di halaman 23, 25, dan 27. Bu guru bade macakeun caritana, pek hideup sadayana dangukeun, regepkeun carita nu ku bu guru bacakeun. Bu guru akan ceritakan akan bacakan ceritanya. Kalian dengarkan dan simak baik-baik. Hong-hongan. Poe Minggu pas sore, barudak karumpul di pakarangan imahna Ma Omoh. Pakaranganana lega. Lalening dengan hiji-hijina tangkal-tangkil nu jadi di dinya teh. Ma Omoh mah tara ngambek upama barudak arulin di dinya. Malah sok ngarasa bungah lamun loba barudak arulin di dinya teh. Basana teh haneuteun mun loba barudak mah cenah. Sabada karumpul di antarana aya Agus, Maman, Santi, Aning, Yana, Andik, Haryono, Pandi, jeung Eko. Teu lila Maman ngomong ka babaturanana, "Hei, daripada urang ngalamun, kumaha lamun urang ulin hong-hongan?" Cek Maman. "Hayu, tapi saha nu daek jadi ucingna? Da kuring mah embung jadi ucing," cek Yana. "Sarua kuring ge embung, mun jadi ucing teh asa areungap kudu neneangan nu nyarumput. Komo lamun geus dihongkeun deui mah," cek Santi. "Nya lamun kabeh embung jadi ucing mah, kumaha bisa ulin hong-hongan atuh," cek Agus. "Kieu we atuh, kapan urang teh aya salapan urang. Ke ku kuring ditunjukkan saurang-saurang, bari ngitung nepi ka 25. Saha nu kabagian itungan 25, tah eta nu jadi ucingna. Kumaha satuju henteu?" cek Agus deui. "Nyalah kitu weh, ngarah adil," cek Haryono. "Sok atuh ngariung di dieu, ku kuring ditunjukkan," cek Agus. Akhirna Agus ngitung nepi ka 25. Kabeneran anu kabagian itungan pangakhirna teh Haryono. "Nya manehna jadi ucing." Sok sanajan hoream kabagian jadi ucing, Haryono maksakeun cicing. Bari siga nu ngadaplok handapeun tangkal-tangkil. Ari hong-hongan meh sarua jeung ucing sumput. Bedana hong-hongan mah make tihang atawa tangkal. Minangka tempat cicing nu neneangan. Upamana Haryono kagiliran purah neangan, cicingna teh deukeut tihang atawa tangkal tea. Bari ngajaga sangkan tihang ulah kacampa ku nu nyarumput. Atuh nu nyarumput poma ulah katempo ku nu jaga tihang. Mun katempo, nu jaga geuwat ngajorowok, "Hong si anu," cenah. Mun geus dihongkeun kitu,
teu meunang nyumput deui. Aya kalana nu jaga tihang teh kokotetengan neangan nu nyarumput ka ditu ka dieu. Tah, lamun keur balangah kana tihang kitu, tihang teh sok rikat diburu ku nu nyarumput, ya, bari dicampa. Sarta ngagorowok, "Cambal!" cenah. Mun geus dicambalkeun kitu, nu geus dihongkeun teh kaci nyarumput deui. Sedeng lamun nu nyarumput geus kahongkeun kabeh, tur tihangna taya nu nyampa, nu jaga tihang bisa milu nyumput, bari masrahkeun tihang jaga ka jalma nu pangheulana dihongkeun tadi. Harita ge pandi pangheulana kahongkeun teh. Ditema ku babaturanana. Ngan pas Agus rek ngahongkeun, tihang jaga teh karampa manten ku manehna. Akhirna Haryono jadi ucing deui nepi ka 3 kalina. Ucing kadua mah Santi. Ngan Santi mah jadi ucingna ngan sakali. Manehna mah bisaan lumpatna tarik. Jadi ngan kabagian sakali. Ucing katiluna nya Maman. Tapi teu lila, da kaburu kadenge adzan magrib di masjid. Atuh barudak teh balubar. Balik ka imahna sewang-sewangan. Maranehna rek ngadon salat berjamaah jeung ngaji di masjid. Nah, coba buka halaman 32. Ya, silahkan dibuka halaman 32. Di dinya aya 5 soal. Pek eusian tu jawaban nu merenah. Di sana ada 5 soal, isilah dengan jawaban yang tepat sesuai dengan teks yang sudah dibaca tadi atau sesuai teks yang ada di halaman 26 sampai 20 di halaman 22 sampai 26 tadi ya. Nomor 1, saha wae nu maen hong-hongan teh? Nu kadua, kumaha petana hong-hongan? Nu katilu, naon nu disebut cambal di nu kaulinan hong-hongan? Nu kaopat, naha Haryono nepi ka 3 kali jadi ucingna beda jeung Santi? Nu kalima, kunaon Maman beteu lila jadi ucingna? Nah, jadi soal ieu pek jawab ku hideep sadayana bari ningali tina caritana nya. Untuk mengisi jawaban ini bisa dilihat di cerita yang tadi ya, cerita hong-hongan. Pek tulis jawabanna di buku tulis. Pamitos pengse tuluy foto jawabanana. Silakan tulis jawabannya di buku tulis ya. Jangan lupa basmalah hari dan tanggalnya ya, juga nama kalian ya. Langsung kalau sudah selesai foto jawabannya. Jangan lupa ya tong hilap hintunkeun ka guru masing-masing. Ya, jangan lupa kirimkan ya foto yang jawaban tadi ke guru masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran hari ieu tos rengse. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mugia pengajaran dinten ieu seueur manfaatna. Semoga pembelajaran hari ini banyak manfaatnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.